lamun Allah geus turunkeun siksa bakal kakabehan. Sababna masalah saurang, tapi ketika Allah nurunkeun siksa kabehan karasa. Sababna mah ngan saurang, tapi harga mahal makan kabehan. Sebabna makan ngan saurang, tapi pacekcok nama urang kababawa. Sebabna ngan saurang, ketika Allah nyeun tsunami kabehan. Kabawa kabeh ku tsunami. Nu salat netu salat kabehan pada gara-gara nama si eta anu dipake kebenci ku Gusti Allah. Ketika disunamikeun kabeh kena. Padahal mah saurang sabab anu dipake kabendu ku Gusti Allah. Ketika digembakeun cara dipadang kabeh beun. Saurang dua urang padahal mah. Tapi ketika Gusti Allah nyiksa Yogyakarta kabehan. Mantap kudu dijaga ieu fitnah ieu. Ulah haju ambalaya. Mana sababna? Nu mabok eta sabab godob Allah bancing fitnah. Lamun aya anu mabok di lemur urang eta teh keur nangtangan Gusti Allah. Lamun Allah datang ka godob terus nurunkeun siksa lainnya na bae kan anu kena siksa. Nu ngaji, nu salat, nu soleh, beunang kabeh ka siksa kabeh. Mana deui sumber fitnah teh? Sumber fitnah zina. Nu zinahna saurang nyeun bendu ka Gusti Allah. Namun Allah geus bendu, Gusti Allah dipailakeun, ku Gusti Allah dimahalkeun, ku Gusti Allah digempakeun. Kabehan kan kena. Kabehan kena deui kumaha? Tanu badak ieu kitab ka seluruh mukminin. Supaya peduli lingkungan, peduli agama, peduli situasi. Sebab lamun Allah geus bendu, Allah nurunkeun babenduna siksa kabeh kena kabeh. Wattaqu sinarempan naranjeun kabeh fitnatan kana siksa inna sobatkum lamun ngeunaan karanjeun kabeh siksa la tusiban alladzina zalamu minkum khassah anu henteu dikeuna-keunana ka jelema anu zalim hungkul khusus henteu bal ta'ummuhum wa ghairahum balik teh sumarambah jang nyana zalimna oge muliana beunang kabeh kena kabeh. Carana kumaha wa ittiqauha bi inkari mujibiha minal munkar. Nyalametkeun fitnah yakni siksa kudu ngingkaran sabab da siksa nu netepkeun kana siksa. Naon minal munkar? Tina munkar-munkar. Geus munkarat eta teh horeganan keur mancing fitnah bebendu Allah. Nu mantak urang ulangan tep kana bebendu Allah sebab lamun geus datang fitnah maya ne siksa bakal kena kakabehan. Mantak cek Ibnu Abbas amarallahu azza wa jalla al mu'minina alla yukirul munkar baina awari. Allah merintah ulah ngantep munkar-munkar nu aya di muka bumi di hareupeun urang engke aya umuhumullah bil azab. Allah bakal nurunkeun azab secara merata. Ayusibul zalim wa ghair zalim bakal kena nu zalim jeung nu henteu zalimna kabeh. Ulah cicingan urang. Ulah cicingeun aya munkar-munkar. Jadi urang kudu siap. Lamun aya jelema nu mabok urang gagah si ituna kauntuk ku urang. Datang. Ulah ngaku boga cimande digunakeun tilo. Pengkhianat cimande eta bos kitu. Ulah ngomong doang. Buka baju, buka kaos,
buka celana. Tawa ka kamar kos itu. Datang. Anak saya. Sialah mudik mabok, sia ya dipersilakan. Tapi ulah di dunia Allah. Peangan ku sia negara nulain Allah. Loh sia mabok sadak tadi itu. Saya tungtung di dunia Allah. Aing tanggung jawab. Goblok sia ngacak-ngacak negara aing. Awas. Ada sia kalian tuh. Gendeng di sadar. Ngaji, ulah di mana? Bogor rasa dia di mana? Iwa marah. Marah aku mah mabok sih, goblok sih. Di moal isu mah jatuh boga duit, goblok sih. Allah. Eta dakwah. Urang gagah teh gagah petakeun. Petakeun. Ulah ieu hareupeun jelema jambu dikeun. Nah, lihat nih. Cek, sapira jambu. Tolol atuh budak leutik geus seserian. Jambu atuh boro-boro nu boga pencai nggak bisa cenah sapira jambu. Jambu geus beaku kalong. Eta jelema tolol dan ku situ. Pohana. Aya apel. Lihat. Cek. Sebelah di dahar. Tambah pantolol tambah jelema. Dakwah. Aya anu keur ngobrol duaan di kursi di sisi jalan datang. Lu ini suami istri bukan? Suami istri bukan? Kalau kamu suami istri, udah gak ada masalah. Tapi kalau bukan, ini nanti awas tsunami lu. Kalau udah tsunami kan bukan lu ayah ini yang kena, karena gue juga kena ini. Ye brengsek lu. Lu jangan bikin blon di depan gue nih. Ya Allah ya Rabbi, agama lu apa lu? Jangan sampai mengundang tsunami. Kan kalau lu ayam mah yang kesono yang disiksa ya itu mah terserah dah. Tapi kan ke gua ini. Ye parangsanya. Ayo dah. Ayo jangan di sini loh. Sono lu kabur loh. Jangan. Entah karak dakwah. Lamun aya kumpulan orkes. Kemudian itu biduanana sataranjang atau make baju mangan dirawis-rawis. Ya handap mararabok. Urang kan teu mampu. Lapor orang langsung. Polsek. Lapor, Pak. Lapor, ada apa, Pak Haji? Sana ada orkes, Pak. Yuk kita sama-sama ke sono. Boleh deh, cakap Polsek. Boleh. Boleh. Yuk, saya gonceng. Bagus ya, bagus. Kalau lain dakwah nonton bareng polisi. Cakap Polsek, ada apa emang Pak Haji ini ngajak saya ke sini? Ini urusan kita sebagai umat Islam. Ini kan yang begini haram. Keharamannya ini mengundang ghadab Allah. Kalau dibiarkan nanti ini bisa jadi gempa. Kalau terjadi gempa bukan saja dia, kalau dia aja mah yang kena kan enggak apa-apa. Ini kan kita yang enggak karu-karuan. Ini kena dengan gempa. Masa dia yang joget kita yang kena gempa? Nah ini kan gak etis. Nah cakap Polsek, atuh kalau gitu kita sama-sama aja menikmati yuk. Kalau Kapolsek tak goblok. Tak iya kan umus kita. Dakwah urang tak sanggup tetap urang dakwah. Di sisi digigir nu mabok, warima dihareupeun imah urang, nu zina warima digigireun imah urang. Eta kontrakan teh kapan eta teh aya hiji dua nu zararina di dinya. Geus puguh rumah-rumah susun, geus puguh hotel-hotel, motel-motel dan lain sebagainya. Nah, ieu bae nu dihareupeun urang eta mengundang ghadab Allah. Jaga wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum.
mun geus diturunkeun siksa kabehan kudu peduli kabehan eta nu mabok tangani ku urang dakwah urang nyieun organisasi untuk menangani dakwah tersebut. Nah nu mantep teu salah teh FPI teh jang nu mabok berantas zina berantas aya bagusna aya bagus. Adapun isu-isu nu lain-lain eta mah sakadar isu lah. Ayo organisasi mana nu bener-bener dakwah karak alhamdulillah. Iya kan geus terlena di urang nu dakwah deung mah eta kakarak lah eta mah kutu-kutuna tuman-tumanna. Aya eta negara pamalingan tadi negara urang ngadengi kan di berita-berita bahwa si A korupsi sekian miliar triliun malah. Masya Allah karim eta lamun teu diamankeun mengurang henteu diadili seadil-adilna tunggu godom Allah siksa datang. Memetak teu salah-salah amat eta Habib Rizik demo keadilan lantaran ieu penista Al-Qur'anul Karim. Lain ngan sakadar sakitu lamun diantepkeun ku urang kumaha lamun Allah nurunkeun seuneu ti luhur. Jakarta bea kabeh. Terus ka Lipo, terus ka Serang, nu aman ngan Cilomok doang. Atuh sarua aing ge kahayang doang. Atuh kena kabeh, lain curang kitu ngan diamankeun we ku Gusti Allah. Sia mah aing salamet teh baguna ulah. Tuh. Tak iya kudu dipikir teh ka jauh ka ditu. Ulangan sakadar amankan demokrasi, amankan demokrasi. Kan ieu penistaan. Tak iya teh lain maksalahna naonna mun Allah benduk godog turun lain kan sakadar nyana. Lain kan sakadar anu ngadukung kanyana tapi kan kabehan kena. Masa orang teu teu karunya kena. Maka pedulilah dengan ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Lain eta bae hayu kabeh menteri nu korupsi sikap. Hayu sadeui pagawe-pagawe korupsi sikap adili seadil-adil. Sabae asal nyen gerakan makar, asal nyen gerakan makar. Aing nyana mah teu pernah makar. Ieu teh kudu diperhitungkeun teh urang mah lain kan sakadar lah, sakadar kos kieu tapi lamun Allah geus nurunkeun adab. Ieu kan sieun wattaqu sing rarempan aranjeun. Kitatan kana siksa la tusibanna alladziina zalamu. Nu teu kena khusus ka jelema nu zalim. Kabehan kena kan urang. Digambarkan ku Kangjeng Nabi persis seperti sebuah kapal. Di kapal teh kapan tingkatan-tingkatan dihandap lamun urang endeu ka Lampung ge eta teh kapan dihandap mah kendaraan naik setik urang teh geus aya di tempat jelema naik deui rada bagus di luhur 5 PIP di luhur tuh iki aya ASEAN nomor kedua urang bisa sare nomor katilu lihat pemandangan ka mana bae ge urang laluasa. Nah nu dihandap lamun deuk nyokot cai kan kudu kaluhur butuh nginum kudu kaluhur engke kahandap deui urang lamun ngabayangkeun sapira Merak itu Sumatera deukeut tapi angkleng-angklengan lamun model baheula ba Gunung Jati ka Mekah sabulan di kapal PH Abeto sabulan di kapal de dongeng-dongeng bapak-bapak urang
eta asal deuk naon kitu nyokot cai kan kaluhur dihandap bawa ka handap kaluhur bawa ka handap eta kan kudu kerja sama antara nu luhur jeung nu handap lamun teh mah cak nu di luhur sia bolak-balik bae nyokot cai kaganggu aing teu kaur hees aya deui oh cak anu dihandap teh aing moal atuh aing nyokotan cai ka luhur aing kaganggu mah sia aing teu dibere jalan mah ngan kapal ku aing di bolongan aing dihandap ngeuk nyokot caina aing mah di bolongan bae aing sia kaganggu mah yo aing mawa nyana kampak mawa bor nyana diketrok trok ieu kudu perhatian sakapal kudu perhatian kabeh cak di lurur we ieu ayeuna ketrok cak di 32 we aya naon ieu dreg-dregan cak nu dihandap aya naon kudu peduli kabeh ulah arare STS sia mah di luhur abong-abong PIP ngees atuh lah ngees bae ge eta dihandap aya nu kaketrok naon peduli atuh sia turun ke hadap saudara-saudara aya surat getrok-getrok aya naon ieu coba urang handap oh nuker ngabolongan kapal sia kunaon ieu nu mantap ngabolongan butuh cai cai mah kaluhur aing care kanan malulu sakiana teh asal kaluhur gandeng asal kaluhur bos cenah geus dihandap bae atuh jalan deui kudu teh ieu mah diliangan kan parahu tak eta sia lamun saurang deuk galingan parahu demi kepentingan manehanana kemudian diantap silakana kuabehan kana hodana ambruk kabeh kudu peduli atuh sia demi kebutuhan sia ieu kapal dibocoran teu inget ka batur bisa aing mah pokona mah deuk butuh cai dibocoran ku aing kege dipangpetan deui mending mun kapangpet tolol meureun sia otak sia henteu ieu mah jang asa engke amun enggeus ngocor kula butuh tutupan deui emangna parang sada cai mancer kitu kumaha meureunana boro-boro neuk ngabolongan sagede leungeun sagede cinggir ge sia teu bisa nyana keukeuh bae kakeukehan nyana tetep kudu diperjuangkeun sebab lamun teu diperjuangkeun cilaka kabehan boh bisa paraeh kabeh marah nyana cekelan ku kabehan marah ku kumaha ge tetep we kudu diperjuangkeun marah nyana sebagus boga komplotan Tito geus aya di nyana kabeh tetep perjuangkeun ku urang bocor ieu kapal boh bahaya bocor kapal mah ieu tikelem kabehan wah cak anu sejen-sejen biarkanlah bocornya sedikit ini hulu lu enak aja lu kemudian diangkat tetap amankan sejuta kali aya nu ngahalangan amankan sebab bocor kabehan tenggelam nah ieulah fitnah saurang anu neuk ngabocoran siksa ka kabehan sarua di urang saurang anu zina siksa kabeh saurang nu mabok siksa kabeh obo geus ambalaya nu mabok nu zina jeung nu korupsi pamalingan ku ari manggeus lain rakyat deui nagara ge malik nah ieu penistaan geus jelas penistakeun Al-Qur'anul Karim kitab anu maha suci timbul tinu maha suci nu diagungkeun manusia suci ieu tetep bae eueuh dampakna perjuangan lantaran lamun Allah geus nurunkeun siksa kabehan di Perancis bae ge bisa tertangani emang di Perancis kumaha gitu awalna kan di Perancis ge seseorang anu bleu ka Kangjeng Nabi lantaran ningali perkembangan di Perancis Islam sangat luar biasa secara kumaha bae tidak boleh pakai jilbab tetap bae diperjuangkan di Perancis dan lain-lain sebagainya tidak boleh mendirikan sarana untuk ibadah masjid mushola tetap bae nya nyereureun rumah-rumah kami kemudian tanah-tanah kami bangunan hasil daripada kami ini kan negara demokrasi dengan dalil demokrasi bisa terus baik walaupun dipersulit ya jilbab
ya tempat itu ibadah tapi tetap terus baik geus kesulitan jelema benci ka Kangjeng Nabi, benci terhadap sahabat, benci terhadap ulama-ulama. Nyen cara emang cara nu kumaha di sekolah. Kumaha di sekolah? Di sekolah teh ya guru diinstruksikeun dari salah satu guru baik di sekolah SD maupun di SMP, SMA terus ke kuliah dari seseorang nu benci sebab nu bencina adalah dari kalangan ilmu. Instruksi dicoba siapa yang bisa menggambar Nabi Muhammad silakan akan dibayar dengan mahal. Cobakan instruksi ti guru ti dosen kumaha harus menggambar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi adalah yang paling mulia, tidak ada bandingannya kemuliaannya. Sosok Muhammad tolong digambar. Kafir makan ngeunah bae. Dilihat dari sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad jadi Taurat ge aya, jadi Injil ge aya. Geus puguh di Al-Qur'anul Karim. Tapi orang muslim kan bingung sekolah di dinya. Kan satu larangan, Muhammad tidak boleh digambar-gambar. Nah gambar si eta mah sadaek keur nongkeng nangkarat. Tapi Kangjeng Nabi teh mana? Sebabnya nama teu bisa digambarkeun Kangjeng Nabi. Sempurna maha sempurna zahiran wa batinan da kumaha ngagambarna ka Kangjeng Nabi. Sebab si A kapanggih Kangjeng Nabi bentukna kitu, si B kapanggih Kangjeng Nabi ko lain deui, si C kapanggih Kangjeng Nabi ko lain deui. Ketika diuk jelema jeung anu parendek nyana pangluhuran, aya deui jelema nu jangkung nyana pangluhuran, aya deui nu jangkung biasa tetep Kangjeng Nabi mah luhur kumaha ngagambar. Deuk kumaha ngagambarna. Aya jelema kasep-kasep tandingna jol Kangjeng Nabi kasirep ka kasepanana. Aya jelema sederhana bae Kangjeng Nabi tampilna ka kasepanana henteu terlalu supaya ulah kasinggung. Kan lamun kasep biasa bae di tengah-tengah nu jore kan kasinggung. Kangjeng Nabi mah kan teu sesuai bae leuwih saeutik doang. Jeung jelema nu jarore jasa Kangjeng teu terlalu kasep biasa bae. Tapi lamun aya nu kasep biasa Kangjeng Nabi tampil prima ka kasepanana moal aya tanding. Deuk kumaha gambarna. Deuk kumaha gambarna. Ketika aya jelema tina awakna leumpangna segala rupa ku bagus da luar biasa. Jol Kangjeng eueuhna naonna kasilep. Hese atuh deuk gambarna model kumaha tuh. Model kumaha tuh deukna ja eueuh tandingna selalu di luhur bae kan di luhurna teh jadi fitnah. Kangjeng Nabi Yusuf bekasep teh jadi fitnah. Gak jadi pita awewe haribut jelema haribut ku kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf pada ribut jelema awewe anu nyangheuy we kieu bae kapan sabulan teu dahar teu nginum. Kunaon emang nungguan Yusuf liwat jeung asal liwat teh seger. Tuh coba nu lapar deuleu Kangjeng Nabi Yusuf seger. Tapi di urang lamun sebeh deuleu aja pengen dipae. Aja Nabi Yusuf seger. Kakasepanana masyaallah. Urang deuleu nyana geus kieu we blu. Kan beda kan tuh. Jadi pita akhirnya ribut awewe dikereutan leungeunna. Sebab sabiwir hiji Yusuf. Awewe asal geus ngomong Yusuf bae geus teu katahan. Masyaallah, kasep jadi fitnah. Kangjeng Nabi teu pernah jadi kitu. Teu pernah jadi fitnah Kangjeng Nabi mah kasepna pohara Kangjeng Nabi. Teu pernah aya nu gunggulan ka kasepan Kangjeng Nabi. Akhlakna jeung rupana masyaallah akmalan nasi khalqa wa khuluqan dzati wa sifatin tsaniyah. Kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa wa khuluqan dzati wa sifatin tsaniyah marbu'al qamati abyadul launi musyarraban bi humrati wasi'al aini zazabatin hilaliyah. Talar atuh talar. Atuh Marbu al-qomati Kangjeng Nabi mas sedang dadag pangabedagna putih rada kaberem-bereman wasi'al ainain matana rada gede bureulek bagus bulu matana bentik zazabatin hilaliyah beungeutna percis okos bulan purnama anu
erang jajabatin hilaliyah caang neuleuh Kangjeng Nabi mah beungeut teh cang lantaran keur poek Siti Aisyah keur ngaputan parem lampuna ragag jarumna kelabakan Siti Aisyah teh jol Kangjeng kadeuleu jarum kadeuleu jarum masyaallah Siti Aisyah wah beungeut Kangjeng bisa nyaangan kamar si itu mah kerjaan jol jana poek masya Allah enggak saya kasetrum ya Allah daya Kangjeng Nabi mandeg sanu ngelehkeun nah diinstruksikan di Perancis teh supaya ngagambar Muhammad kafir kan dengan mudah kafir mah jauh larangan tapi muslim demo teu bisa bahkan salah satu mahasiswa nyuratan beraninya nah. Dengan ini saya membuat surat kepada para dosen dan para rektor lebih-lebih kepada penguasa negara Perancis saya sebagai umat Islam dilarang untuk menggambar kekasih saya yang namanya Muhammad keyakinan saya yang namanya Muhammad utusan Allah dan saya hanya untuk bisa mengungkapkan kemuliaan kekasih saya Muhammad ialah seorang manusia yang tidak ada tandingannya kecakapan dan kegantengannya kebaikan akhlaknya tidak ada tanding ila yaumil qiyamah diceritakeun kunyana surat tersebut teh sekian dari saya siswa Universitas Antek dibaca kaget dosen panggil setelah dipanggil sidang saya mati saya mengakili umat muslim ruh saya telah ada di surga eta di Perancis geus berani kos ditu masa di negara urang teu berani di Perancis itu minoritas begitu berani seorang mahasiswa bunuh saya nyawa saya akan ada di surga dan terketahui oleh umat manusia sedunia bahwa saya memperjuangkan Muhammad kekasih saya termulia dan terindah sedunia tidak ada tandingannya catat nama saya di Perancis beraninya lah kos itu kulau di Jakarta ecek-ecek di Perancis maka terjadilah pembuatan karton nyana anu nentang ketika penembakan kurang ngadenge nyana mentek nyana kuari hirup kene di sel saya bunuh saya kuari aya kene diamankan konon eta budak mahasiswa di jero tahanan kodimah ya iyalah keajaiban di Perancis seorang mahasiswa nu teu kadenge masantrena teu kadenge nanaona begitu indah kadengena jeung aya keajaiban atuh komo di Indonesia di Indonesia mah lain lalawara atuh jam muludan datang ka beak mulut rajaban datang ka beak rajab ja kiaina ge mere waktuna kitu udah berderet sakiana tapi kalau mahal mah bisa digeser tolol ulah sok cileuk atuh sia biasa bae seuy